Anjing, pakai ngomong tuh buka duit, wae bilang tang 200 ya. Makan aja dulu, Bang. Cok. Kalem. Yuk, makanan barokah. Ayo. Sate. Sate es barokah. Sate paling geunan di Sumedang. Oh, kalem. Ulah jauh-jauh di tol dia. Ka dieu heula eta harga ka dieu. Di sate barokah. Urang geus biasa ka dieu. Oh, eta oge. Heeh. Sok dah. Bae kalem. Bae bayar tuh. Halo atunya. Heeh. Kalau utama gampang, saya dibayar. Oh, atuh gitu kan. Panjang kan benar kan dia? Hah? Kan benar kan dia? Ayo pesan itu kali. Wah. Dari kali baca aing kata tadi. Mit eueuh. Mau ke dalam utang. Sok we dalu sabar bener teh. Oh, aduh. Tah, ieu beunang deui kali naik ke bungkus urang sok we. Aya mah goengan ieu. Kebenaran, ingat aing hayang ka dieu. Hah? Sina dibayar ku aing. Bang, Jack. Kau tahu saya tadi dulu Aing, harap aja bayar. Tuh, aing lieur obat ting Mang Jack, ngadar gulai aja daging domba. Sarada lieur ya? Nya udah sama nama, kaca hilangnya yang sila. Tong lama. Wow. Kalem Bang Doi, kali-kali atuh ditraktir kurang. Kali-kali jangan meunah di sate es barokah. Ieu kagok eta teh. Ciki deui bulu. Dakeun. Aing teh sanggup Mang Jack jeung silieur aing memang ya. Aduh, aing tidak ya. Awal batin di silieur. Mang Jack. Duit heula atuh rasakeun dipat. Heula tuh Bang Doi, duit tadi pamajikan aing tanya pangan duit. Kalem atuh Bang Doi, duit tadi pamajikan aing tanya pangan duit. Balas teh ingat saya nya. Kalem, paling susulan heula ka cai tungguan sakedeung. Heuh, sok atuh aing marusukan erek ini ditanya. Heuh, sok Mang Jack. Ulah lila tapi. Wah, aja kalem, sabar sakedeung susulan heula ka cai. Oh, sok buat urang ka dieu tuh. Ayo, udah kabur, atuh juga noyok yang bayar. Well, Aduh, tamang cek lila-lila teu si goblok teh kacai dah. Tapi alhamdulillah aing madang seubeuh ieu teh duit rek dibayar cenah. Cigana teh selot cigana mah Aja lila-lila teu ya. dikawali dicari. Aduh, teh. 200 ribuan. Aduh, ieu rekanan nu kacai teh namanya teh. Punten Pak, atas pada tutup, udah langsung dibayar. Aduh, geus balik tutup. Anjir. Aki-aki rapi ka aing seribu di wes goblok. Mangga teh. Mangga dikasih atas nama. Mohon. Aduh, si goblok suka aing rek bayar rek perang mayarkeun ieu. Nah jadi aing coblok si goblok. Aki-aki rapi ka wes ku aing beunang saten cabut ku aing bukna. Man, naon san? aing teh hayang curhat sebenarnya mah teh duh. Curhat naon deui maneh? Lanceuk aing mah pangmeulikeun CRF. Aing mah hanteu. Ya san, mana maneh? Ngonten sing sumanget. Yo maneh mah geus magrib karak ngonten siana kumaha? Lah eta mah lanceuk urang mah pangmeulikeun ku urang. Pangalikeun kumaha pan eta teh ladang ngonten eta mah maneh teh kumaha? Begitu. Aslina na kumaha maneh? Ah, eta motor euy mending guru juga oneng. Pada gitu we. Hebadan teuing. ZX 25 nih bos, senggol tong. Oh, cik, senggol dong, anjing polontong bisa na tuh. Lontong sama neh lutpi eta motor sakit tuh. Pernah gade nya? Sika nama heueuh, nang gade nya manehnya. Ah, nggak gade. Yo, itu aslina nu boga teh. Si Obos. Si Obos ieu ti Purwakarta yo, boga ZX ka dieu. Nyeri ieu cenah, lila ka dieu motor jauh. Ya bos, Nyeri cangkeng. Oh, cik. Man, aya nu kisah. dibeja ka bapak maneh. Heueuh sih, dibeja tah ka bapak yang kieu mah. Emang na sabaraha mang eta hargana? Sabaraha ieu hargana? Harganya mah 135 juta. Anjing. Mata mah mahal ting. Oh, nama mahal bisa kawas mobil ya. Oh, iya mah. Yuk. Yo, spek nama si Bos apal bos? Itu kumaha spekna teh bos? 4 silinder, suarana ge juga mobil. Oh, siga pesawat. Beda, dengekeun suarana. Ho. Ayo ngajaran maneh. Ajaran Bos, dong. namut bos. Sok cobaan. Bos, nabutnya bos ya? Sok, cobaan. Iya, nyobian sana. Bos, kumaha bos? Baik. Udah lah, gitu nah. Ade meuli. Ade san. Tuh. Yuk mah, yuk. Daho, tegep oi.
Sok itu hirupan. Cewewewkeun. Oh iya. Anjir. Ayo, itu nanti mau hayangan ke bapakna euy, dibejakeun. Nah, saya saja nah itu wae ka dieuna ka mana? Tuluina ya. Lumayan euy motor kumaha nya ka mana? Teuing dulu. Tunggu rasa gedang bos ah. Semua masa batang deh hampir kesel. Aing panik ya bos. Iya. Memang itu motornya bisa mawana. Strek sekalian. Aing nyaman teh nyunjung korekna di segala bos yuk. Coba sekalian masalah nih. Panik ya. Aing dirasa. Sepeda. Motor. Aing. Ayo sih sama motor butut gitu itu. Coba diantarin usaha itu bos. Alah aing semali ka kamari nu KTM gitu. Aing nu jetek aduh aing ieu mah aing mah. Aduh, aing bisa masyarakat di kamar order. Mang, geus bisa cilaka. Mang, tungguan tuh motorna yang sang gawir. Aduh, bos aing kumaha? Aing bisa. Si motor di mana eta? Nyangsang ket. Teu digawir cukup rangkeun bos. Ada bere urang kira-kira ada kira-kira teu bisa. Ya mah aduh aing makanya anjing Mang beli sakamari 175 juta. Aduh aing mah. Di mana Iksan? Di mana Iksan? Iksan, di mana? Zaman lu batur si teh si bos. Kumasan tuh jauh-jauh ti Pokarta kadon ngarusak motor. Aduh. Itu di itu bos, labuna di logo Kangser si Santa tuh. Udah motorna tarik-tarik ting mending ngajengat. Ku aing kalau paskeun kupling mending ngat. Kalau pasang jurig meureun maneh mah. Eta mah sok emang aruskeun urang yang geus sendal yo, mau urang mesti carekan. Oh, kumaha itu urusanna tuh aing mah. Kata motor kumaha Si bos. Aing nak ka arah aing itu aing teu apa-apa. Amang kan dulu. Oh, bener jeung eta. Hei. Si teh aduh aing. Aku aing. Oi. Siap, Angger. Ya, siap. Oke. Siap. 1 2 3 go. Ini cikan gigi. Well. Ada ya? Di mana Mang? Dinya tah. Naon euy? Aing biasa lagi. Aing diwaris batu ali ke Pak Ustad ya. Oh, iya teh. Mantap. Minta tuh hiji daya 2 ieu. Aing ge kakarep pamere ti Pak Ustad tah. Nu ieu mah geus lila, nu baheula. Kuting saha wae sampe kumaha doyok. Sok balik moal dibere, ieu mun bawa dibikeun aing ngajeleng ka jalan kareta. Sok cek dibikeun mah. Kudu pilih aing ngajeleng, Tinggal ngajeleng wae anjing. Aing mah doyok atuh. Benar-benar teuing nya kos budak pisan. Blok teh. Tapi ulah di kemana-manakeun pake. Moal akan kurawat baik-baik anjing. Aing kakarep ge pamere. Bro pisan deh. Oh, ulah kemana-manakeun ke mun bosan ka aing teh naik. Moal atuh tinggal lihat adenya anjing. Nuhun. Heeh, kata kudu ka mana gitu? Tadinya ke babaturan. Ayo, bot. Kemana? Kemana? FTK hareup teh nu meuli rokok. Oh, kan biasa. Yo, kan maneh? Can payu we ka awewe. Yo, kebenaran aing boga batu ali ieu ikut menanti ka awewe. Lamun maneh make batu ali ieu dijamin awewe na nempel tasal nu hayang dipikayang ku maneh pasti bilang I love you. Nu bener. Heeh. Lain pokokna mun make ali ieu, lain menang awewe very good very well. Susuna rajut loba dirawe lain ieu mah pokokna mah parawan pasti ngadeureutan ka maneh. Oh, jeung urang we teh nya. Weh, teu bisa jeung urang ngungku duitan atuh sia teh bae gocap aing mah gocap. Tapi bener ieu teh. Bener ajaran ku maneh jeung mun aya nu awewe ka ditu ku maneh langsung kieu. Pusap-pusap. Usapnya seberapa kali? Mun ngaranna si Yani. Yani I love you. Cus kok. Cus kok. Buah. Mana tuduhan 10 kali. Langsung sampeurkeun we aja kenalan abong tuh langsung. Isa sabaraha? Gocap. Gocap. Yo ku maneh ajaran. Tinggal digosok. Cus prot. Sebutkeun heula ngaranna aran awewena kahayang Yani I love you, misalkan Yani atau Yuli I love you. Cus prot. Buah. Gitu. Siap Mang Jack nuhun. Siap. Wah, aing cairkeun ieu mah ka bapak aing euy. Lumayan, payu 200 ge. Pak. Kasih mana-mana, Pak?
Ya, bisi butuh batu ali ya kurang dijual deui pergi ke awewe, Pak. Lamun aya awewe tinggal sebutkeun ngaranna. Usap wes. Cus, prot bisi bapak nyandung ge bisa pakai batu ali mah. Eta mah batu ali ciga nu timbang Jack. Pamere ti bapak tadi ti Pak Ustad. Ah. Panhu apa itu timang Jack? Heug dibelinya ku maneh. Kok dibeli gocap, Pak? Sia mah tatanya heula ka kolot. Sia. Ieu mah ti bapak bieu maksa cuk aing getot. Teu dibikin kontrak ngajlong cenah kalando. Ieu teh pamere ti Pak Ustad. Atuh kumaha ieu urang? Sia mah pasti nyaho emang Jack atuh. Barang sabaraha? Gocap. Pantun we sia dijual ka aing. Ka kolot marukankeun ari ngabong ka kolot kade. Tadi nama bisnis, bohong. Sia.